gambaran awewe solehah mah pondok dina 4 rupa. Hiji pondok leungeun, lain ngeteplek kaos unyil. Pondok leungeun teh henteu boros. Oge tidak ceceremed. Apal ceceremed? Cukat. Sanajan aya dina pesak salaki. Sanajan aya dina pesak salaki. Teu ceceremed teu dibikeun ku salaki mah teu wanieun. Ta eta awewe solehah. Isin embung mesin nyage beli salaki isin teu dibikeun mah ta eta solehah kitu. Heeh. Loh, itu korban berbicara. Jadi awewe nu pondok leungeun mah henteu boros neng Jihan. Gitu. Tapi pondok leungeun di dinya teh lain kahayang. Dia bisa menjaga harta suami dan kehormatan suami. Itu Bu. Awewe teh sing bisa ngajaga harta suami jeung kehormatan suami. Nu kadua pondok lisan. Nu kumaha neng Jihan pondok lisan teh? Lain berarti neng Jihan ngomongna kudu lain itu. Lain. Pondok lisan di dia teh seorang istri yang tidak mencela suaminya. Nah, tidak mencela suaminya, menghujat suaminya atau mengolok-olok suaminya. Apaan kitu awewe mah lamun keheul ka salaki teh leungit kahadean salaki. Naon? Oh, lamun keheul ka salaki seolah-olah salaki teu pernah berbuat baik. Tuh deula culang cileung jelema nama. Maka pondok lisan dirinya teh tidak mencela suami. Balik tak perkataannya, ucapannya penuh dengan rasa hormat takdim kalau jadi salaki, ngademkeun salaki, niiskeun salaki, jadi obat penawar keur salaki. Lain kalah nyeuneu, lain kalah nyeuneuan. Panolobana mah eta nyeuneuan ieu pamajikan teh. Heueuh Kak, heueuh tuman sakalian Pak. Sok pager. Aya nu kitu. Racun eta teh. Naon cenah? Racun. Wanita solehah adalah perhiasan dunia. Tapi awewe anu teu soleh mah eta teh racun dunia. Jadi ibu mereka jadi perhiasan jadi racun. Bo, meneng